nyorol ini kurang ini. Wah lain eta mah yakin. Ayeuna di mana? Ayeuna teh ka harti ayeuna. Geus lieur nih mekeun cai teh aduh ampun ayeuna teu isuk mekeun cai teh. Nur aya itu si abah teh naon deui? Sampeurkeun heula ku aing ah. Pak, Wes angel. naon ieu teh? Lain eta cai teh paengan saat cai mah urang teh kumaha? Pan eta digilir meureun cai teh ti kamari oge. Ayeuna bagian urang Oke, tanya jadwal teh nu kieu patut teh yakin. Pan jadwal abah mah ti jam 8, tika jam 12 ti jam 12 kan ieu urang. Ayeuna kan urang ge butuh urang kakek sakal butuh kana cai mah. mah yakin. Pan ieu teh geus diatur ti ditu na ge teh pusat na ge teh gunung naik da. Heuh? Anu ngatur pan teh ditu teh beraturan mah aya jadwal abah sakitu. Jadwal urang sakitu jam. Jadwal abah teh jam 8 tika jam 12. Ayeuna teh jadwal urang tina tadi aduh ampun paengan saat. Kajian teh urang teu boga cai nya di imah. Alah, beraku di tadi can pinu keneh wae urang ngebak saat. Kajian teh teu boga cai da di imah. Mane kadengan aing diomekeun ti dieu daripada ngocor ka batur. Awa pisan keteunana tah. Awa pisan kabijaksanaan pisan teh jelema kieu ieu. Oh, weuh. Kebijaksanaan. Kana cai menitaeun cocok. Ieu teh dipake aturan teu? Hah? Dipake aturan teu? Bisa urang ngatur bisa Aturan abah ti jam sabaraha tadi cek urang? Ti jam 8. Oh, jam 8. Ka jam 12. Hah? Ayeuna geus lewat waktu masih kana abah. Hah? Ai keur aing mana? Hah? Kumaha teh jelema teh? Kotor kan ti ditu na atuh cing boga paraon teh na tina hiji wae ya teh. Hah? Hah? Paraon teh na hiji. Pan ieu mah baron nu balatur ieu mah. Piluanana pan ieu saluran nu ka urang mah tong ngaganggu nu batur. Ih, teu ngartieun ya si Jadi kakek rek pecapkeun nu mah. batur meh bangusun. Ieu sajalur kuduaan. Heeh. Hah? Heeh pan diupload. Apaan ti ditu na teh bener aya torna. Hah? Heeh. Hah? Heeh. Tauran mah ngan pinuh itu teh teh waktu geus beak. Pasti kan nu urang we. Waktu sakitu teh. Pan aturanna ke jam 8 tika jam 12 beak waktu abah tah. Ti jam 12 ka dieu urang. Nah kunaon masih kana dikonsolkeun ke abah? Oh, pan itu tadi saat itu na Ini lain ti jalurna saat itu na. Lain di bak ditaheunkeun kakek. Diomel-omel ti ditu teh. coba ngerah jeung urang mah. Geus bagian urang ini mah. Kan ini bagian urang. Hayu. Ayo ngabangun si abah mah menang. Hiji jam urang. Banget sama kakek. Pan urangan giliran urang ya teh. Ti jam 8 tika jam 12 abah ti jam 12. Ka dieu urang. Ayeuna giliran urang. Nah kunaon make kene saat. Masih kana dikotorkeun ka abah. Mas ini teh tuh. Apa jangan pinuh ti ditu na. Pinu pokona aturanana kitu rek pinu rek moal oge budak teuing sayang nyaho. Deui segala. Budak teuing pokona sayang nyaho pokona mah. Aing dan pinuhanan mah aing itu. Geus. Wah udah mah naon licik kitu aturan teh. Licik segala manehanana ngomel hati-hati ditu da jalurna. Kiraku ti jam 8 tika jam 12 masih kana can pinu. Aik baksa gede kumaha. Baksa gede gunung gede. Banget. Euy banget euy kabina-bina teuing. Sakitu baksa gede ga masih kana can pinu tong kitu. Aturan. Ai urang lauk pararaeh ku ieu. Nah, teu baleg teuing. Uruskeun kesorangan cai teh. Nanti Lain ke mah lamun kan pada ke jalurnya ti ditu si Ayo. kewangnya. Ya, Awas, siap, lamun siap. teu awas, lamun Ah, hitu siap. aja. Isukan kudu aya jalur. Ya mah enggak tat penuh jalur urang bade kudu meli. Oh, licik begitu udunan hayang ngabogan pada jalur. Make udunan sagala. Nanaona. Banyak orang jadi mau modal ieu modal urang jeung abah. Banyak abahan urang misalna aya hiji deui mung kerja sama yang licik sorangan. Geus sakitu lah geus. Mah bareng Jadi itu sih kakek. Awas isukan lamun teu meuli maralon awas siap wae. Pokona cahing ka teu dibantuanna moal. Nah bukan dibantuan ku urang sagala. Aku pekan batur tah. Isi peungas batur naon itu ieu mun dibingkeun ka urang ah. Coba baleg ding ah. Geus kun batur bisa usakin tah. Urusan teh jeung si kakek. Urusanna da pugu aturan. Dipanjang kitu sama kakek kulunuk hayo ka ieu dah. Heeh, nah make udah cukup kudu kumaha urang mah kulah ka hiji tuh lauk tempo gemprah tuh balodar. Tadi uruskan di ditu na tuh uruskan di ditu na moal kakek wakia moal. Geus lah ka itu mah pugu aturanna jeung di rumah ini. Banget jeung si kakek mah. Oh, sadar teh jadi gitu patut deh. Puguh teuing. Ayo barek besok begilian Awas manehana. lamun teu ngocor kada turun aing lamun teu pinu awas ya. Boda teuing teh hayang nyaho ah. Rajetkeun si isukan ku aing. Kacau daripada yakinnya. Heuh panti ditu teh nya teh geus diatur meureun.
ti abah ti jam 8 ti ka jam 12 ti jam 12 ka dieu giliran urang na masih kene abah hayang urang ti ka saat we garing licik abah mah oh pokoknya licik jarel mantau gitu ada oge balik atuh Sia mah kakek ka bijaksana pisan aing ka toran teh can pilu encan. Uruskan Gusti daripada kitu mah aing mantau kakek mantau geus lah. Ulutus hayo jore mantau hayang meunang sorangan oge licik abah mah jore mantau gitu ada oge mantau aing jong-jong meunang